Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ternyata masih banyak penontonnya gitu kan ya. Jadi di Ngejem malam ini saya akan membawakan sebuah lagu dari ST12, mengcover sebuah lagu dari ST12 yang berjudul Cinta Tak Direstui. Aslina baraya. Jadi ya ka maneh-maneh ketika cinta tak direstui tong maksakeun bray. Soalna naon? Hirup hurip teh kudu jeung ridho kolot. Sabab naon? Ridho Gusti Allah ayeuna di ridho kolot. Lamun Gusti Allah lamun kolot teu ngaridoan, Gusti Allah moal ngaridoan. Matak tong maksakeun maraneh da lain eta we teu da mang cenah cinta mah cenah da kumaha cenah kitu kan ya. Hese cenah geus cinta mah komo cinta mati wadul anjing maneh mati kawin deui we nu puguh mah Jadi itu mah hanya sebuah kepalsuan. Jadi datangnya dari nafsu birahi eta moal balik. Curhat mah? Lain curhat ke kasupan Ustad Hampura. Pokokna mah gas ST12 cinta tak direstui. Coba. Nah, bagus. Nice. Gas. ST12 cinta tak direstui. Malam lalu terurai, bimbang hati apa yang harus kulakukan. Hari ini aku putuskan untuk jauh, kulangkahkan kaki untuk pergi dari dirimu. Biarkanlah kan ku bawa sejuta harapan yang indah yang pernah kita lalui saat bersama. Ku harap kau bisa mengerti, cinta kita tak direstui. Malam ini harus rela ku pergi. Hapura tekataikan. Maafkanlah kekasih, ku harus tinggalkanmu. Meski ku tahu ini menjadi kau sakit hati, relakanlah kekasih, tutup air matamu. Semua ini aku lakukan untuk kebaikanmu. Tuh kan bener ya, cek orang oge. Jadi ya anunya lagu ngarti. Jadi malam ini harus ler aku pergi. Sabab naon lamun teu pergi eta ngahesekeun anjir. Matak maneh-maneh lamun cinta tak direstui lain kawin lari capek. Anjir, calikeun hodam aing ngajirim. Anak maung. Asli nah eta teh mah? Asli eta anak maung eta hodam abi ngajirim hampura ka sararea keur ngajirim hodam. Tong sararieun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah endorse Gusti nu Agung. Terbalik pisan eta.